Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring sapara kanca bade ngajelaskeun kumaha cara make aplikasi elegan dalam prompter dina pangajaran warta. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Haris Santosa Nugraha MPD. Sim kuring sapara kanca tim produksi di jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Nu kahiji, buka heula aplikasi Elegan Teleprompter. Pikeun ngamimitian nyieun skrip, klik tanda plus di katuhu handap. Klik create new script atau jieun skrip anyar. Engke bakal aya title atau judul, terus bisa ngaasupkeun judul sakumaha di pikahoyongna. Di handapeun title, aya konten anu deusieun ku skrip atawa naskah urang. Lamun naskahna geus boga, tinggal di copy paste terus asupkeun. Lamun hayang gancang ngetikna, bisa pake fitur keyboard Google anu simbolna mic. Eta urang langsung ngomong wae, terus ke langsung kaketik. Sanggeus beres ngajieun naskahna, klik tanda save anu di katuhu handap. Pek klik preview. Nah, ieu teh namina flooring window atau bisa oge disebut jendela anu ngambang. Flooring window ieu bisa robah jadi leuwih leutik. Eta fungsina pikeun ngajadikeun teksna bisa dibabawa nanging geus kaluar tina aplikasina. Tutup aplikasi Elegan Teleprompter, tuluy buka kamera HP. Pas buka kamera, otomatis naskah anu aya dina flooring window anu tampilan teksna aya dina kotak hideung. Nah, salah sahiji kaonjoyana urang bisa ngatur posisi jeung ukuran flooring window-na. Bisa oge ngatur kacepatan naskahna ku cara klik tanda minus plus anu aya dina flooring window. Anu pamungkas, anjeun bisa langsung tag video pikeun kabutuhan sewang-sewangan. Nah, sakitu tutorial ngagunakeun aplikasi Elegan Teleprompter. Gampil kan? Tangtu sagala hal di dunia ieu teh boga kaonjoyan jeung kahengkeran. Nah, dina aplikasi Elegan Teleprompter ieu teh aya sababaraha kaonjoyan anu guna pisan pikeun ngabantuan urang dina kahirupan sapopoe. Di dieu aya sababaraha info jeung mangpaat anu aya dina aplikasi Elegan Teleprompter. Aplikasi ieu teh miboga mangpaat dina seueur kaayaan. Salaku conto, salaku YouTuber anjeun tiasa latihan maca naskah, nyiapkeun pidato atawa ceramah. Bahkan nganggo eta nalika latihan nyanyi lagu. Pikeun sakabeh skenario ieu, anjeun merlukeun aplikasi anu bisa ngabantuan anjeun ngirim teks anu disusun. Ieu mangrupa spesifikasi aplikasi Elegan Teleprompter anu dikembangkeun ku Aiman Elakwah. Aplikasi ieu oge miboga sababaraha kahengkeran. Nyaeta nalika nganggo aplikasi bakal aya sababaraha iklan. Tapi eta wajar kusabab ieu mangrupa aplikasi gratis. Tapi urang tiasa nyingkirkeun eta iklan ku cara ngagentos kana promode ku cara dibeli versi eta. Nah, salaku tambahan, aplikasi ieu henteu ngadukung sadaya jenis Android. Kusabab kuduna sahenteuna Android versi 4.1. Sanaos kitu, sajaba ti eta aplikasi ieu cocok pisan pikeun dianggo pikeun ngalatih keahlian nyarios jeung ngadamel video supados katingalina langkung alami. Nah, sakitu nu tiasa kusim kuring pedar dina video ieu. Mugia manfaatnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.